lain tentang percintaan, tapi tentang akhir zaman. Sedih abdi teka tahan, cipanon singkar celakan, ningali dulur saiman, geus mulai papasean. Duh Gusti Allahu Rabbi, tanda datang hiji-hiji, tanda datang Imam Mahdi, ayeuna geus katingali. Hiji sungai mulai saat, sungai nu ngaranna Efrat, Islam di penjuru dunia, ayeuna keur di harina. Geus puguh di Palestina, can eureun ti ka ayeuna, bangsana geus teu kaitung, nyawana anu ngarapung. Wajar Imam Mahdi datang, geus aya tanda keur perang, keadilan geus teu mihak, nilai Islam geus ditincak. Tanda rek datang anjeunna, ayeuna geus mulai loba. Hiji hadis Rasulillah, riwayati Ibnu Majah, bahwa munti hiji negeri geus berkibar panji-panji, tanda datang Imam Mahdi, geus moal lila deui. Duh Gusti nu Maha Rahmat, abdi sadaya tulungan, kiatkeun dulur saiman, hirupna di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.